Halo guys, tak ayeuna urang erek ngomen bedog ieu. Tah bagi maraneh nu lalajo video ieu euy, lalajoan pikeun ka akhir soalna urang kerek ngabejaan cara atawa hasil sipuhan anu pangkren teh euy sapertikeun kieu tangke bejaannya. Ieu mah proses sapertikeun biasa lah ngomen bedog meme disipuh ieu cenah yang ditangahkeun heula. Buntutna nya skip lah prek-prek nama geus tah ieu video atawa ieu mah nyipuhna lah. Sapertikeun biasa lah nyipuhna mah kieu dianclongkeun urang mah kana oli we ieu mah cocokna kana oli. Tah ieu hasilna teh guys sipuhan nu alus mah tah kieu. Tah ieu jadi sipuhan nu alus mah nya hareupna teh eta bodas timul bari ditungtung nepi ka tungtung teh bodas rata tuh nya tah eta kitu euy nu alus mah. Nya jadi lamun ancol-ancolan bodasna tukangna henteu atawa kur di tengahna hungkul nu bodasna tah eta berarti teu rata sipuhanana. Tah eta pelajaran berharga guys euy bagi maneh anu arek nyipuh terus parabotna geus ngora sipuh nya perhatikeun tah pola badinya atawa bisi rek nyobaan tah eta contoh sipuhan anu keren teh euy sapertikeun kitu. Hatur nuhun lah sapertikeun biasa buat maraneh pokona mah anu geus salajo video urang ieu nya pokona mah biasa lah maraneh keur urang the best pisan sakitulah pokona mah.